Paslun ari ieu eta hiji pasal pima tingkahna dina martelakeun perkara yajib wajib bihi kusabab ieu ma naon asyamu puasa dina bulan Ramadan. Yajib wajib naon saumu Ramadana puasa dina bulan Ramadan bi ahadi umurin ku salah sahijina pirang-pirang perkara khamsatin anu 5. Puasa Ramadan hukumna wajib ku ayana salah sahijina pirang-pirang perkara anu 5. Ahaduha ari nu kahijina tina ieu khamsah eta bikamali Sya'bana ku sampurnana bulan Sya'ban salasina yauman 30 hari. Tatkala bulan Sya'ban geus sampurna 30 hari, maka hari ke-31-na itu adalah tanggal 1 Ramadan. Ae minar ru'yati tegesna mah tina ru'yat fi Sya'bana dina akhir bulan Sya'ban, masalan saumpamana. Jadi pas maghrib malaman ke-30 bulan Sya'ban hilal diru'yatan, ternyata hilal tidak terlihat, maka malaman ke-30 eta adalah tanggal 30 bulan Sya'ban. Sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Berarti hari ke-31-na eta teh tanggal 1 Ramadan. Qalat ngucap saha Aisyatu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana bukti saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana kabuktian saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta yatahafazu ngaraksa ieu Rasul fi Sya'bana dina bulan Sya'ban ma kana perkara maksudna mah hari la yatahafadu anu teu ngaraksa ieu Rasul kana ma fi ghairihi dina lian ti Sya'ban. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sakalieun bulan Sya'ban mah lebih memperhatikan bilangan hari dina bulan Sya'ban. Sabab dina malaman ke-30-na dilaksanakeun ru'yatul hilal. Lamun hilal terlihat dina maghrib malaman ke-30, maka malaman ke-30 eta adalah tanggal 1 Ramadan. Jika tidak terlihat, maka malaman ke-30 eta adalah tanggal 30 Sya'ban, hari ke-31-na nembe 1 Ramadan. Bikamali Sya'bana salasina yauman. Hadza ari ieu hadis riwayat Aisyah eta teh dalilun jadi dalil ala anna ikmala Sya'bana atas sanyana sampurnana bulan Sya'ban salasina yauman 30 hari eta minar ru'yati tina ladang ru'yah. Ingat, ieu teh tina ru'yat, la minal hisab, lain tina hisab. Hisab memang sangat diperlukan, tapi tidak memastikan. Karena nuna mina hisab itu sifatnya hanya informatif. Perlu diverifikasi dengan ru'yah. Boleh mengamalkan hisab, asalkan untuk hasib atau man sodakohu, orang yang percaya dengan hasib. Perkawis pembahasan ru'yah sinarang hisab panjang dibahas ku Syekh Nawawi Al-Bantani dina kitab Kasyifatus Saja engke dina qauluhu wasaniha bi ru'yatil hilal. Wallahu a'lam bissawab.